Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tepangkeun nami abdi Nadia Sri Nurulandari ti 12 MIPA 2 SMA Negeri Hiji Ciledug. Di dia abdi bade ngarangsekeun tugas akhir portofolio Bahasa Sunda nyaeta nepikeun materi warta Sunda. Pengertian warta nyaeta informasi anu ditepikeun atawa dibejakeun keur balarea. Warta ngandung harti beja, bewara atawa informasi. Kecap warta tina basa Sangsakerta nu hartina kabar berita atawa beja. Kalau warta ngandung harti warta anu ditepikeun kalawan maneh dina waktu nu geus ditengtukeun. Upamana poena, mingguan, bulanan, kala warta dihartikeun koran, majalah atau tabloid. Kiwara warta teh leuwih leluasa tur leuwih canggih ditepikeunana. Sajaba ti koran, majalah, tabloid, radio, TV, telepon oge bisa dibandungkeun ngaliwatan internet. Basa nu dipake pikeun nepikeun warta ngagunakeun basa Sunda ragam 10 basa sapopoe jeung ragam basa lemes. Warta teh aya 2 jenis. Nu pertama warta lisan nyaeta warta anu ditepikeun ngagunakeun basa tulis, biasana wangun mediana mangrupakeun koran, tabloid atau majalah. Nu kadua warta lisan nyaeta warta anu ditepikeun ngagunakeun mediana pengeras suara, radio, TV, internet, telepon jeung sajabana. Fungsi warta nu pertama nyaeta mere beja ngeunaan kajadian atawa hal-hal kabalarea ngaliwatan media massa mu media cetak jeung media elektronik. Nu kadua mangrupakeun sumber informasi fakta-fakta anu jelas. Nu katilu mangrupakeun kontrol sosial. Tujuan warta nyaeta nepikeun beja sangkan kaayaan di masyarakat jadi leuwih hade. Aya 4 rupa-rupa cara nepikeun warta. Nu pertama beja, nu kadua talatah, nu katilu iklan, nu kaopat promosi. Nah, biasana di eusi warta eta ditilik dina unsur-unsur anu disebut 5W1H nyaeta wo, saha, what, naon, why, kunaon, where, dimana, when, iraha, how, kumaha. Sanajan kitu dina emporna mah sok ayat nu ngamuat 4 atawa 5 da teu naon asal nyumputnana pasaratan bikeun disebut warta. Adegan warta ditilikna teh diwangun nu pertama puhu warta ngebreuhkeun inti atawa pokok-pokok. Puhu warta mangrupakeun paragraf munggaran. Nu kadua eusi warta nyaeta mangrupakeun wincikan atawa katerangan tina inti warta nu aya dina bagean eusi warta. Nah, dina nganalisis warta ngeunaan nu pertama jejer, nu kadua unsur-unsur warta, nu katilu adegan warta, nu kaopat basa Sunda anu digunakeun. Nah, aya istilah-istilah dina warta. Nu pertama straight news atau cerita langsung, nu kadua deep news, nu katilu soft news atau warta hampang, nu kaopat feature story investigation news atau warta kisah. Di dieu oge abdi rek maca salah sahiji warta tentang olahraga. Judulna Presiden Jokowi bangga perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF. Presiden RI Joko Widodo nepikeun yen manehna jeung rehayat Indonesia ngrasa reueus tina bajoangna tim nasional sepak bola Indonesia di Piala AFF 2020. Presiden Jokowi neulis timnas Indonesia geus bajoang kalayan bebeakan serta sportif oge dina turnamen eta. Lian ti kitu, Presiden oge nepikeun pangwilujeng ka Thailand nu jadi penunjul ti Piala AFF 2020 ngaliwatan akun Instagram resmina Joko Widodo. Kalayan hasil ieu, Indonesia jadi negara nu panglobana nyangking pinunjul kadua ti Piala AFF. Nyaeta sekitar genep ka hiji mimiti tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 sarta di Piala AFF 2020. Sementara Thailand jadi negara pangsuksesna di Piala AFF kalayan geus nyangking genep kali gelar pinunjul. Sumber wasunda.com. Cukup sekian presentasi ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.